Allah wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harrama shifa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bin Abdillah la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Daya sahur anu langkung dipayun kabihatur angin syukur kana Maha. Daya basa anu leuwih diheula kapisaja iwal dipuja kana Maha Kawasa ibarat Allah Subhanahu wa ta'ala. Margi angin kupitulung tinu Maha Agung, nugraha tinu Maha Kawasa. Alhamdulillah urang sadayana dina dengan ayeuna dihirup dinasti anyar pinangki biasa dikesakeun patepung laung paangkot jongkok kumpul ngariung pongkok garonyong dina ieu tempat. Insyaallah dina raraga tasyakur bidiamah tawis tumut galur surah Rasul minta tapak syariat Islam ngadahukeun dua insan dina akan pertigaan. Langkung dipayuhun rebulupun laksa ketika binahan kasanggakeun kasadayana kulawarga calon panganten istri didieu. Kulawarga pangesna Bapak Lili kali Ibu Neneng sakali, para alim ulama tokoh masyarakat, simkuring hatur geluhun boleh tadi simkuring saabringan parantos nasib ditampi enggal-enggal ditarima dipapar dihia-hia kalayan basa nu endah tursona di awur ku kembang tanjung paselang kembang kanana malati menjadi saksi kau ningang galih pribumi nampi tatamu anu sukti istuning mata tingkring kana ati mata betah kana manah anu nyenah. Dulur-dulur anu sami rawuh sanak baraya anu sami aya. Sholawat wa salam mugia tetep dilimpah curahkeun ka junjungan alam Nabi akhir zaman Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargina, para sahabatna, para tabi'in wa atba'u tabi'ina, tur dugi ka urang sadayana salaku umatna nu insyaallah tetep renggeuneuh pageuh nepeng kana ajaran manten. Para bapak, para ibu, nyawa para sadaya-sadayana utamina kulawarga calon panganten istri simkuring kalian nyandak asmaul lainci Bapak Tatang Solihin Dewa Ibu Elis Mustikawati anu nomor hiji seja nyanggakeun silaturahmi kalayan kabingahan kanggo sadaya kulawarga calon panganten istri di dieu. Mudah-mudahan ieu silaturahmi teh sing janten hiji wasilah kanggo tetep riung mungkulangna urang jaga yaumil jaza tangtosna dina rahmat sareng ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Simkuring saabringan numawi jauh dijugjug anggang diteang cunduk saabrulan dugi saabringan datang saantayang ieu tah daya kajar sejana saur anu dipayun mayar basa anu tiheula wirehun anak parantos kedal pasini janji tos pasini badai hirup na hiji nyung sirarabi sareng nu dipikaan nu dipican-can kapi ati tegesna ingkang putri neng risna hadiah ku anjeun tasawuran teh ayeuna pisan bade dicumpona malipun anak parantos saged kaniatan sejadian karena Allah cuma dong bibas adegan lenjeran ajeg lenjeran kakutituna simkuring cunduk manggul piutus hutang itu datang ban sabda anu utama
janten sulur sepurna calon pangantin pangantin. Terus puguh galurna sutur gembat papayan saja puguh gigiranganana singkuring kalian dikawitan ku awasan bismillahirrahmanirrahim sejak nyanggakeun pun anak calon panganten pamengget anu wastana Ceptomi Yusuf Septian kapangkonan ingkang ibu miwah ingkang ramani jagakeun pun anak ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal ti gigir salendik asih ti tengah sasenang duka mugia ditampi kalayan diangken janten putra dipungkas masalah lagasan anak disimpai hanya anjeng ka cintana dibeurkeun ka deudeuh jeung ka tineungna ku tali asih anu suci akatika kasebatna nanging sihapunten pun anak cundukna si utun datangna si hujan istuning lugah legoh bari lego datang bari tepat lampah teu aya jinjing bawahna ungsa ukur lugah lego nyonyoren pestol mamanggul taluduk nahun pasek maneh pancir waris neni aki lumayan kanggo ngasih bibinihan binih asih tanggal dunia di hutan Gunung Larangan anu aing kabina-bina tacan karamba ku manis pamungkas sumangga urang sami-sami ngaduhan sumaduhan ieu wadoda anu bade distrenan si manjiwan Cina ninggal kana ugalna cekolot masih ngutrik-trik pimpil sikina ngarandah manggananana tenung siruna mayak pak cangkokanana atuh eta apunten simkuring aya cacarakan sakedik batokoh piring semprek biasa siki gula sapasi atuh lumayan mugia tong ditinggal nilaina ieu mah kuning tawis kadieu tingkatieun tilangkanya aja katu sampun anak kanggo tuan putra pungkas saur berat hati kesekecak rek teuleung urang kadasar ka leuwih tengah nepi boh bilih aya luhur saur bahe carek bahe carek tutus langkung ke pangkalan neda agung cukup lumur neda jembar panghampura wa afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.